Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Maila Hikmatul Maula di kelas 8F. Bade ngadugikeun caritaan anu caritaan teh kita judulna teh Si Peucang jeung Biruang. Aya hiji biruang coklat. Awakna lintuh. Manehna sok kataji lamun ngadenge manuk ricit di sarada nyanyi gulandang. Biruang hayangan bisa kakawihan jeung heheotan, tapi manehna teu mampuan. Dina hiji poe, manehna kalangsung di kebon deket pilemburan. Manehna hokeun nempo budak angon anu keur niup silung. Sorana halimpur naker, biruang balik deui ka leuweung tuluy nyaritakeun pangalamanna ka Si Peucang. Hiji poe Si Peucang ulin, manehna nepi ka dapuran awi. Kusabab capek, manehna ngaso di tempat eta. Keur itu kadenge reureuketan sora awi anu lumayan halimpun sanajan teu halimpun kawas sora suling. Ngadenge kitu, bijil sifat jailna. Manehna boga maksud ngaheureyan babaturan nyaeta si biruang. Si Peucang ngulumpatan neangan si biruang. Akhirna si biruang kapanggih keur mandi di hiji talaga. "Cang, yep urang hawa kacida panas kieu." "Hei beruang," cek Peucang. "Apaan anjeun resep musik? Hayu milu ka kuring, urang tuduhkeun konser musik alami anu halimpun pisan." "Wah, nu bener Cang, hayu urang indit." Ti kaanggangan biruang ningali Peucang bangun keur niup suling tina awi. "Cang, tibatan kuring ukur nempokeun ajarkeun kuring maen suling," cek biruang bari ngadeuketan Peucang. "Heug bae, sok eleulkeun leutah anjeun, tapelkeun kana sela-sela suling awi anu panjang ieu," cek Peucang. Peucang gura-giru ngaheot ngagareon angin. Teu lila ti harita, angin niup ngahiliwir cukup keur ngeundeuk-ngeundeuk tangkal awi. Awi ngeureukeut nyepet tungtung letah biruang. Biruang ngajerit, nyerieun untung manehna gancang metot letahna. Si biruang sadar yen dirina geus dibobodok ku Si Peucang, tapi manehna teu ambek sabab reukeutna sora awi teu memang kadengena halimpun. Si biruang nepi ka saret tibrang ngadengikeun sora awi reureuketan anu kadenge halimpun pisan. Sakitu wae anu tiasa ku abdi dudugikeun, kirang langkungna nuhun kana punten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.